Lamun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali. Takjub. Seorang PNS di Garut, kula pemajikan orang Garut. Nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha? Setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah beleger luar biasa. Seit PNS. Namun Gus Dur Raja jadi wali, tidak menutup kemungkinan Waka jadi wali mujbir. Wali mujbir. Wali ngawinkeun. Sal boga anak bae. Nah, iya. Begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupnya aku masih seorang PNS bisa jadi hebat ya? Ternyata sapatuna boga hiji doang sepasang maksudnya. Bajuna boga 2 doang, ieu seuseut ieu dipake, kene ieu dipake, ieu diseuseut. Dan lain-lain sebagainya. Teu boga 3, teu boga 4. Selama hidupnya mengabdi untuk negara, itu pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Aya ti sisi ti gigirnya nama teu hayang. Diiming-iming ku bupati, mungkin bupati we kula mah cukup sakitu. Naon mana ieu diberi kesempatan ya. Bahkan naik jadi kepala dinas teh ngaranna. Kepala dinas teh naon? Dasar aing bodoh teh nyaho tah. Itu kayak setolol kan. Aing nyampur jeung nu bodoh. Jadi odob. Nah, iya. Dahayangeun ditanya ku bupati, kunaon anjeun teu daek? Sekedar dunia gampang, tapi mikir di akhirat ditanya ku Gusti. Kula ngadahar mulai hak kula sedengkeun kata terjadi. Naraka masyaallah. Naleuhan Ki Jamal tama pikiranna. Itu kiai nya. Kiai ge eleh tama tolol. Atuh nyaho tolol nu mana meureun tama tah? Nyelehkeun kiai. Masyaallah Karim.